Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Daun salam, daun nangka, anu ngajawab salam didoakeun mudah-mudahan asup surga. Amin. Tarik amin namah. Ngajawabna ge tarik. Kagendir jalan leueur, kapaleret jalan leutik. Bener. Anu hadir sakieu mah meuni seueur, tapi anu ngajawab salam meuni saeutik. Daun salam, daun tales, anu belah pojok ngajawab salamna masih keneh leuleus. Daun tales, daun mandang, sing horeng laleulesna anu hadir di dieu teh pemikiran hutang. Be, be, daun ibu-ibuna, bapak. Punten artinya ati sanes goreng sangka ieu mah. Bisi anu hadir di dieu teh keur barokah hutang, didoakeun ku abdi mudah-mudahan hutangna sing enggal lalunas. Amin. Nu amina bedas eta nu gede hutangna. Alhamdulillah. Astagfirullah, eta nu gede hutang buat alhamdulillah cenah. Bayan atuh ibu hutang teh lunas-lunas, da ibu mah sapopoe teh hutangan ukur disukuran tapi teu dibayar ya. Ibu hayu orang sakali deui ngajawab salamna supaya salamna teh sanada, supaya salamna sajiwa, supaya salamna menggelegar di angkasa dan dikduk di dalam dada. Siap sakali deui ngajawab salamna siap. Nu di bodok siap, nu di tukang siap, nu di dapur siap. Siap siga nu candal ahar. Sak sakali di urang ngajawab salamna sing kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah korma, buah campedak dicampur jeung batang honce. Karena nu ngajawab salam teh tos pada kompak, maka hayu ieu pangajian urang kawitan bae. Siap di kawitan siap. Moal tunduh moal. Awas lamun sare. Komo tuh anu digelaran lamun sare hudang teh nyamu paksintrekeun. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatul lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawallah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahun al-ayah. Kama qala an-nabiyyu fil hadis kullu mauludin yuladu ala fitrati fa abawahu yuhawwidanihi aw yumajjisanihi aw yunassirani. Wa qala aidan al-khitanu sunnatun fir rijali mukarramatun fin nisa'i al-hadis. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul
syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puja anu janten panghias rasa, hayu urang sanggakeun ka Allah Azza wa Jalla. Sareng segala puji anu janten mimitina ngaji, hayu urang sanggakeun ka Allah Rabbul Izzati. Sareng sadayana rasa syukur, hayu urang sanggakeun ka Allah anu Maha Ghafur, Allah anu Maha Luhur, Allah anu Maha Agung, Allah anu tos maparin urang pitulung, Allah anu tos nyiptakeun manusia mulai tinu orang kota sampai orang kampung, Allah anu tos nyiptakeun manusia mulai tinu pesek sampai kanu mancung. Sehingga alhamdulillah sampai detik ieu urang sadayana masih dipasihan kesehatan, sehingga urang sadayana tiasa patepang, tiasa kumpul ngariung dadarengan dalam acara walimatul khitan. Mudah-mudahan dalam acara ini terdapat banyak keberkahan untuk kita semua, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridai atas perkumpulan kita pada malam hari ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada seorang nabi anu masyhur, nabi anu terkenal mulai dari negara Singapura sampai ke kota Cianjur, nabi anu terkenal mulai di negara Saudi Arabia sampai ke negara Malaysia, nabi anu terkenal mulai dari negara Palestina sampai ke negara Indonesia, nabi anu terkenal jauh di mata namun dekat di hati, nabi anu terkenal mulai dari zaman jahiliyah sampai zaman Islamiyah, nabi anu terkenal mulai dari zaman naik onta sampai zaman naik mobil Avanza, dari zaman naik kuda sampai zaman naik motor Yamaha, rokok sampurna, kapal api kopina, sampai ke zaman bobodoh jauh anu jadi kadaharanana. Sahadai lamun lain nabi urang sadayana, yakni habibina wa syafi'ina wa nabiyana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua selaku umatnya mendapatkan syafaat darinya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang terhormat kepada para alimil ulama, para kiai, para ustad wal ustazah, para kesepuhan, ibu wahai urang doakeun guru-guru urang sadayana, mudah-mudahan guru-guru orang sing dipasihan kesehatan, amin. Dipanjangkeun yuswana, digampangkeun milik rizkina, ditambih barokah ilmuna, jeung mudah-mudahan sing ditambihkeun istiqomahna, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tak lupa yang saya hormati bapak-bapak anu gaya, ibu-ibu anu cantik jelita, siga si Andin anu aya di ikatan cinta. Bahkan selain cantik jelita, ibu-ibu dina wengi ieu mah katingalina calenghar. Bahkan ibu-ibu mah selain calenghar badana teh cetar. Badana oge ibu-ibu mah lalebar, sebab ibu-ibu masuk beuki barang dahar. Bener ta, Bu? Bu. Cari-cing bae si ibu. Ibu kumaha damang? Sehat ibu-ibu teh sehat. Sok ngajan jauh ge suarana ngakaluarkeun da ibu-ibu mah aya dua mulutna oge. Ibu sehat. Damang ibu damang. Alhamdulillah da ibu-ibu katinggalina dina wengi ieu mah sadayana teh calengharnya bunya. Bahkan jika ditinggali dina warna acukna, ibu-ibu dina wengi ieu mah acukna teh rupa-rupa warnana, menandakan bahwa hatinya sedang berwarna-warni. Tingali eta Pak, acuk ibu-ibu mah warna-warni.
Aya nu warna biru, warna krem, warna berem, warna koneng. Rupa-rupa ibu-ibu mah warna bajuna. Salakina mah di mana ngap-ngapan paru-paru mikiran baju anu dipake ku pangajikanna encan leunas. Bo, bo, leunasan eta baju nu dipake teh bo. Leunas, alhamdulillahnya bari jeung Yarnen ge bayarna, yang penting leunas. Saya doakan mudah-mudahan ibu yang hadir pada malam hari ini senantiasa rizkina sing dibarokahkeun ku Allah Subhanahu wa taala, amin. Rizkina semakin melimpah ruah, amin. Nucan kajian bisa kajian imah, nucan kabeli bisa kabeli sawah, supaya bisa berangkat haji mangkat ka Mekah. Hayang ibu ka Mekah hayang. Gua ganteng duitna. Boga kayaknya bu, mudah-mudahan wasilah orang dekap kai pangasan doa dan hajatna ibu-ibu sekalian senantiasa Allah kabulkan, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tak lupa yang saya hormati kepada aparatur pemerintah, baik atasan sampai bawahan, khususnya kanggo Bapak RT. Aya di dia Bapak RT ya. Mana Bapak RT hadir? Ibu, ibu, kunaon cenah ieu abdi ngakhususkeun ngahormatan RT hoyong terang teu Pak? Hayang terang teh. Hoyangan bae bapak-bapak mah jawab atuh. Pak abdi ngahormatan khusus kana Bapak RT teh karena abdi masuk karunya kana Bapak RT teh. Nah, cenah manyai make karunya. Nya ibu sebab di zaman ayeuna mah sok loba RT anu loba gawe tapi sok tara kapake gawena ku masyarakat. Salah satunya ketika RT ngajukeun dana bansos. Lalu ketika dana bansos eta keluar masih aya keneh masyarakat anu can kabagian, tetep eta anu disalahkeun mah saha? RT bener berarti. Aya di dina sok nyalahkeun RT. Nu mana jelemana? Nu pake tiung warna naon? Hayo, awas ibu. Lamun di dia aya nu sok nyalahkeun RT eta teh salah. Kunaon salahna? Atuh salah nama karena tacan rezekina. Lamun ibu tos rezeki mah walaupun dana bansos, dana PKH atau PKH nya, lamun tos rezekina mah pasti kenging. Makanya ibu sok ulah ngagosikeun RT imah jeung tatanggana ngagosi. Di dieu mah RT teh teu adil. Dulurna mah menang kabeh, aing mah tiba heula ge tarekeun meunang. Saha teh sakomo kitu? Boro-boro dulu nak kami gitu berarti menang sarwa bae. Artinya berarti boleh sakamu-kamu dulu menang kabeh di sarwa bae ya. Ari lain milik nama sanes rezekina. Ibu. Lamun nyarioskeun masalah tentang rizki, abdi gaduh tips supaya urang teh seurizki. Hoyong terang tips napa? Hoyong terang hoyong. Bapak sareng ibu lamun hoyong seurizki maka sing sering ngalaksanakeun salat sunah duha. Osok ibu salat duha. Osok, alhamdulillah osok. Iya bu. Jadi ketika ibu salaki keur usaha, salaki keur digawe, ibu pagawean teh ulah ngagosip di buruan imah. Tapi ketika salaki usaha, ibu bantu di rumah dengan membantu doa, gelar sejadah, ibu minta ka Gusti Allah, cek ibu, ya Allah, salaki emak teh keur ka sawah, mudah-mudahan we ya Allah balik di sawah, salaki emak mawa duit 20 juta, amin. Dikabul tuh buku Allah, dikabul. Ternyata pas balik-balik salakina ti sawah mawa duit 20 juta. Di salakina mama, iya duit 20 juta. Cek pemajikan, masya Allah bapak, alhamdulillah. Nah di mana cenah ieu duit 20 juta? Ada geus di sawah cenah menang duit sakit. Atuh mama alhamdulillah soalna kolektor ku bapak dijual dah. Lajeng mah geus ngajual kolektor. Ibu salaki usaha dagang es ka sakolahan, ibu segera sejadah minta ka Gusti Allah. Cek ibu, ya Allah, salaki emak teh keur dagang di sakolahan. Mudah-mudahan we balik dagang ya Allah, daganganna laris, menang duit loba.
dikabul terbuka Allah, dikabul ternyata bener baik pas salakina balik dagang, salakina bawa duit 5 juta. Cek salakina, assalamualaikum mama, alhamdulillah senah dagangan kue ima laris manis. Ya bapak menang duit 5 juta. Biasanya masalah kinangan menang ukur 200.000, ima menang 5 juta. Naon cenah bapak ieu cenah dagangan kok laris-laris teuing kunaon? Cenah mama soalna kue ieu mah es teh laris jeung seborobag-borobagna. Agis mah gorobagna ge dijual ku salakina ya Bu ya. Tapi hadena lamun gaduh sorangan mah teu naon eta milik sorangan mungkin bisa diolah lagi ya dengan dagangan yang baru. Ulah ieu mah ibu salaki usaha tapi pagawean ibu ngagosip di buruan imah jeung tatangga. Ketika aya tatanggana meuli kulkas anyar kalah ngilu asup angin. Datang ka imah minta dikerok ka salakina, lain ge dikerok warna berem kalah jadi gambar kulkas di tonggongna. Karena geus tempo tatanggana meser kulkas jadi hayangan kulkas. Menang saminggu ngagosip deui jeung tatanggana, datang tatanggana meuli hordeng anyar kalah pengek saminggu. Aduh eta tantangan nu kitu mah nya. Kata karek meser hordeng kemudian lamun tatanggana meser mobil sigana mah tatangga nu kitu mah langsung maut. Asing sakarat ya. Awas ibu urang teh ulah sok ningali kana kanikmatan batur. Sebab naon ibu kuncina urang hidup bahagia teh adalah bersyukur mensyukuri atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Ulah ieu mah saeutik teh ningali kana kanikmatan batur terpangajian aya tatanggana boga emas loba laporan ka salakina cepet majikana bapak tuh tingali teh sarti mah kontorong teh cincina teh menirang game bapak mini babaraha karat apa cenah mama muni teh sakarat acan ti salakina Aisyah hayang sakarat kadi sia ku aing dicekeng sakeureun sia ku aing dibanting sama sakarat. Astagfirullah. Lajeuna mah KDRT gara-gara istrina selalu melihat kana kanikmatan orang lain. Jadi orang yang selalu melihat akan kenikmatan orang lain maka di hatinya penuh dengan kekecewaan, penuh dengan iri dengki tanpa pernah mensyukuri atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Kita hidup itu harus bersyukur sebagaimana lagu Demasik yang mengatakan koski cenah gitu. Syukuri apa yang ada. Bisa tepat? Hidup adalah anugerah, tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Jadi hidup itu harus bersyukur. Kalau kita bersyukur, insya Allah rezeki kita akan ditambah oleh Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saya doakan mudah-mudahan bapak-bapak maupun ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini senantiasa Allah jadikan menjadi orang-orang yang kaya. Amin. Kita menghila Pak, lamun bapak pas jadi jelema kaya, bapak ulah jadi jelema koret. Sebab jelema koret nah aya laguna. Hoyong terang lagu jelema koret. Kieu cenah ge laguna. Jelema koret mah merege hese merege hayangna dibere. Bener teh? Siap bapak sakali deui nyanyi eta siap. Abah tong tunduh, tong cari cing wae ai bapak-bapak. Sak sekali deui nya. Jelema koret mah bapak merege hese merege hayangna dibere merege hese hayangna dibere. Nah itu tong jadi jelema koret tema koret mah bere ge hese hayang dibere bae kitu nya panya. Akur ay kita menyebut betan ngomong akur karena ada jelema nama ya. Tehilap anu dipika hormat nyaeta kanggo sohibul hajat nyaeta Mang Ulen sareng Teh Sarti hayu ibu bapak urang doakeun mudah-mudahan
ieu teh sarti sareng Mang Uwen hajatna sing dibarokahkeun ku Allah Subhanahu wa taala sareng mudah-mudahan putrana anu bade dicepitan enjing mudah-mudahan senantiasa Allah jadikan menjadi putra anu saleh amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah dina wengi ieu urang sadayana tiasa patepang, tiasa kumpul ngariung babarengan dina kaayaan anu geus teu puguh rarasaan. Betul teu Pak? Karena dina wengi ieu teh rata-rata jalmina nu tunduh aya anu lapar, anu haus, anu capek, anu bokeh, salakina teu digawe. Ibu-ibu aya, ibu-ibu paling tarik kali si ibu. Aya rupa-rupa kaayaan jalmi dina wengi ayeuna, tapi jeung sanes kitu oge ieu teh mangrupikeun majelis kabungah nyaeta kabungahna para hadirin sadayana karena tiasa dongkap ka ieu pangaosan niata kanggo menuntut ilmu. Dan mudah-mudahan ibu di dalam pengawasan ieu urang sadayana terang bahwa di dalam pengawasan pasti terdapat banyak pahala untuk kita semua. Jeung ibu lamun misalkan niat karena ieu tempat teh niatna kanggo pangawasan geus niatna geh ibu teh tos kengi tos dihampura dosa ku Gusti Allah Subhanahu wa taala eta geus niatna wungkul untung teh untung sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dina hadisna yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim man intaqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla an yakhwa sing sahajalma anu lempang mangkat ngaji salalalala gitu Bu ameh teh sepi siap teh ngajawab gitu Bu Bapak siap teh ngajawab gitu bantuan abdi ibu-ibu mah jauh teuing siap ya salalalala gitu Pak siap ya singkat kabehan sing sahajalna anu lempang mangkat ngaji salalalala di hampura desa tina samemeh lempangna amin gitu ari nu eta mah ari Bang Hafid eta baru kadua mah doa diaminkeun berarti kanyahoan Bang Hafid lamun didoakeun ku batur jawabna salalalalala ya jawab amin tapi salalalalala hadirin rahimakumullah hadirin yang dimuliakan oleh Allah ibu barokah dosa ibu boga dosa henteu Bapak boga dosa boga teu Pak loba apa saeutik Bapak hayang terang teh ciri-ciri jalmi anu pangseueurna dosa hayang terang hayang wias ditunjuk ku abdi moal izin Ibu bapak ari ciri-ciri jalmi anu pangseueurna dosa teh nyaeta jalmi anu teu ngarumasa boga dosa. Sebab naon ibu bapak anu ngaranna setiap orang mah pasti sadayana oge ngagaduhan dosa. Rek dosa nu leutik, rek dosa nu gede, rek dosa nu disengaja atau dosa nu teu disengaja, pasti sadayana oge ngagaduhan dosa. Sebagaimana diceritakan dina hiji riwayat. Wios abdi nyarita heula sakedap. Wios teu Pak. Ibu wios abdi nyarita sakedap. Lamun abdi carita moal baeud moal dicarekanan, moal diomongkeun, moal megat di jalan, moal di bahanan. Ayo kita mah ditarik wow. Sabodo teuing dan mereka bahanan mah saya mul hajat lain ibu. Bener teh Pak. Bener Mas Sariman bener. Bener cenah. Sok orang nyarita heula sakedap ibu. Diceritakan dina hiji riwayat bahwasana di zaman baheula teh ibu aya jalmi anu ngaranna Nasuha. Sapa? Nasuha. Nah bapak eta Nasuha teh ngagaduhan akhlak anu goreng.
Adapun eta nasuha gaduh akhlak anu goreng teh nyaeta nasuha teh hobina sok pulang paling. Adapun anu sok dipaling ku nasuha teh nyaeta kain kafan atau boeh anu tos meninggal. Jadi lamun di kampungna aya nu maot eta nasuha teh sok maling boeh dina kuburan. Nah. Datang ke hiji waktos aya kiai ngantunkeun, Kiai Pupus. Ari pas Kiai Pupus eta putra kiai teh merasa khawatir karena takut apabila ketika ayahnya dikubur eta nasuha teh bisi maling boehna. Geus kitu mah eta putra kiai teh ngadongkapan karompokna nasuha. Cek eta putra kiai teh assalamualaikum. Waalaikumsalam cek nasuha. Mang nasuha punten, ieu abdi bade narosna. Ari ieu Mang nasuha ayeuna teh osok keneh maling boeh di kuburan atawa henteu? Cek nasuha atunya heueuh osok. Cenah ari kitu mah ai mun hoyong terang eta kira-kira si boeh anu sok dicandak dina kuburan teh sok dikamanakeun? Cek putra eta kiai. Cek nasuhana ya cenah emang mah paling geus sok dijual cenah meunang 200.000. Jadi eta si boeh nang maling di kuburan teh dijual menang 200.000. Cek putra kiai nyantos beureung cenah ari kitu mah. Ayeuna abdi rek masihan amplop ka Mang nasuha, ieu isi amplop teh 200.000. Tapi abdi hoyong aya perjanjian bahwa mungkin pas ayahanda abdi dikubur eta boehna tong dicandak nya Mang. Cek nasuha nya siap ai kitu mah. Beres. Pasikeun we eta si amplop anu warna putih nu isina 200.000. Tapi apa yang terjadi ibu ketika putra kiai eta pulang? Ketika pulang nasuha teh ngabuka eta amplop anu kuduna eta isi amplop teh aya aya 200.000, ieu mah ngan ukur aya 180.000 kurang 20.000. Didinya nasuha teh ngarasa dilunjak, nasuha ngarasa disekarekeun, nasuha tidinya ngamuk. Didinya nasuha teh tetap ngajalankeun visi misina nyaeta maling boeh si kiai. Datang waktu harita, mulai keesokan harina nasuha mulai ngajalankeun misina. Tapi apa yang terjadi bu ketika nasuha ngagali eta kuburan? Nasuha kaget bukan main, sebab ketika nasuha ngagali eta kuburan, nasuha ningali di jero kubur teh aya seuneu ngagedur, eta seuneu teh sampai melemboeh jasad kiai, bahkan sampai jasad kiai eta buntu. Cek nasuha aing sok malingan boeh batur teu sakieuna can pernah ningali aya boeh adu kaduruk mangkani ieu teh jasadna kiai ayeuna nasuha lain kalah sieun tapi kalah penasaran. Geus kitu mah nasuha teh ngaharewas dina eta simai. Cek nasuha abah kiai punten. Lamun tiasa mah cenah mungkin abah kiai dongkap cenah wengi isukan karopok abdi lalu caritakeun cenah kunaon ieu teh bisa terjadi. Terus kumaha butos gitu. Ternyata bener bae keesokan harinya eta si arwah kiai teh dongkap karompok nasuha peuting-peuting jam 12. Pak, arwahna datang jam 12 peuting. Bu, ibu, arwahna datang jam 12 peuting. Kumaha eta cek arwah kiai teh? Arwah kiai nyarios ka nasuha. Cek eta arwah teh, nasuha. Ning nasuha teh aya di dieu tadi ngomong deui. Cek eta kiai teh, nasuha ari kudu dijelaskeun mah. Baheula abah teh pernah ngisi pengajian, lantas di eta pengajian abah teh langsung parasmanan. Pas beres pengajian abah langsung parasmanan, lalu abah nyanda ka eta hiji daging, anu mana eta daging teh nya ipis nya liat. Lalu eta si daging teh diemam ku abah, eta si daging teh kalah nyelap di waos abah, lalu abah teh sengaja kalah nyempleng